Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Abah nana kenal keula kanang bule baritus cerita. Keheula ieu teh. Ieu teh nang bule anu ngarubuhkeun ki Warangkas teh nya. Walah nyaan si Ujang. Bener-bener hebat bisa ngungkulan ajen pangartina ki Warangkas. Jadi Ujang teh rek jalan-jalan, hayang ningali pamandangan anu endah gitu. Ohon gitu bah, manawi Abah uninga bah. Oh, tempat nu endah pamandangan nama. Katelahna teh Curug Lamping Jang. Curug Lamping bah? Curug Lamping. Di handapun curug teh walungan gede. Anu nelah walungan Cilamping. Ngan jarakna memang rada jauh ti lembur majang. Harita si Abah terus ngabejaan ngeunaan lebah-lebahna Curug Lamping teh. Geus cukup meunang katerangan ti si Abah harita nang bule nyampurkeun di ka Saraswati. Saterusna ngajelaskeun ngeunaan tempat nu disebut Curug Lamping teh. Geus kitu mah harita nang bule jeung Saraswati terus lumampah rek ngajugjug ka Curug Lamping teh. Teu kacatur di jalana barang geus tepi ka tempat nu dituju, harita nang bule jeung Saraswati merhatikeun kaendahan pamandangan di sabudeureun eta patempatan. Curug teh caina nyuruh ka lebah walungan gede anu kawilang. Loba batu gelede di lebah eta walungan. Sanggeusna merhatikeun kaayaan sabudeureun eta patempatan, harita Saraswati terus nyarita ka nang bule. Ambu mah berjadi terus hayang mandi di walungan ieu teh nang. Berjadi kabita ningali caina anu herang ngagenyas. Baturan amu nang urang mani di walungan nangnya. Nang bule ngahulang sakedeung rada kageteun oge siga nama ku pangajak anu jadi ninina. Tapi nang bule teu nolak harita terus nyarita. Jantan amu teh palai ibak di walungan amu. Nah tiasa ngojay gitu amu teh. Ulah neangan anu jero atuh nang. Anu sakirana ukur sama cangkeng we. Mun dihidep mah semet dada meureunnan. Hayu urang bari make baju we nang. Gegejeburanana seger sigana mah mandi di walungan. Pogu asa hareudang nyata ambu teh nang. Geus kitu mah harita nang bule jeung Saraswati alancrub ka walungan. Saraswati palsu alias Kirantis putri iblis Marakayang memang geus boga rancang pikeun ngabinasakeun nang bule. Malah kabeneran pisan aya walungan gede. Kangaranan bari kayaan badan kakeum ku cai mangka Kirantis bisa ngagunakeun kakuatan ilmu banyu beranjangan.
anu watekna ngajadikeun kakuatan tenaga lapisan Kirantis jadi leuwih rosa. Bari ngareueuh maneh di walungan harita Saraswati ngajakan ngobrol kanang bule. Maneh sagar kieu nang, aduh caina herang ngagenyas, aduh arang rangka nang enam walungan nu bersih kieu teh. Kayak amu rek nanyakeun ka hidep yeuh nang. Tadi naroskeun naon kitu ambu teh? Mangga caroskeun we amu. Amu geus nyaho hidup teh boga kamampuan ilmu silat anu hebat. Ngan nu rek ditanyakeun ku amu teh saupamana ieu mana. Mun hidup kudu tarung balina kayaan kawas ayeuna kawas kieu. Kumaha kira-kirana? Nah bakal mampu hidup ngagunakeun ngimbangan nu jadi lawan. Ceuk ambu mah saupamana ieu mah kitu nang. Si ambu mah. Duh ka atuh ambu ah. Abdi salami makalangan teu acan kantos da ngalaman tarung di walungan mah. Bari badan kakeueum sapertos kieu. Anu jelas upami dugikeun ka ngalaman sakumaha anu disaurkeun ku amu neme keur abdi mah tangtosna oge moal laluasa dina ngagunakeun kamampuan abdi amu. Jadi kitunya. Mohon amu. Nyada amu ge lain awewe biasa nang. Boga kamampuan dina ilmu silat mah. Kumaha mun ayeuna amu hayang nguji kamampuan hidup gitu nang. Maksud amu teh dina kayaan saperti kieu ku amu bakal diuji pangarti hidup. Nang bule kerung sakedeung. Rada kageteun oge ngadenge carita anti anu jadi ninina saperti kitu. Tapi nang bule teh curiga kana pamaksudan anu jadi ninina. Da puguh geus mina ngobrol jeung Rasanti yen Saraswati anu jadi nina teh lain awewe biasa. Tapi mibanda kamampuan ilmu silat anu cukup hebat. Nang bule harita tus nyarita deui. Janten amu teh bade nguji pangarti abdi kitu amu. Ari kanggo abdi mah bade nolak. Kitu amu bade ngilingan we kumaha ambu eta mah ambu mohon etang-etang latihan we nya amunya kanggo abdi mah ijen jajaten dina kayaan sapertos kieu amu abdi mah aslina teu acan kantos gitunya ijen di tempat anu kieu. Anu matak cek amu ge itung-itung latihan keur hidup nang. Tangtuna oge jadi pengalaman anyar. Anu mata ku amu ayeuna rek diuji. Urang mimitian nang. Haya! Dina kaayaan badan kakeueum ku cai walungan harita Saraswati narajang kanang bule. Rada kageteun oge nang bule sabab panarajang anu jadi ninina kawilang panarajang anu ngahabayakeun pikeun dirina. Dina kaayaan badan bari kakeueum ku cai walungan saperti kitu. Nang bule jadi teu bisa laluasa dina ngalakukeun gerakanana. Harita nang bule dina kayan teu ingkah di tempatna terusna penung panarjang lawan. Dua kekuatan tenaga lapisan harita bantrok kaliwatan dengan masing-masing. Sokyukirukias. Nang bule jeung Saraswati malunur sababarengkah ka tukang. Saraswati alias Kirantis jadi kageteun.
Sabab kekuatan tanaga lapisan nang bule tetela mampu ngimbangan kekuatan ilmu banyu beranjangan anu digunakan ku manehna. Saraswati panasaran harita maju dina Rajang. Sanajan dina kayaan badan kakeum ku Cai Walungan. Tapi kacepetan gerak jeung kekuatan Panarajang Saraswati teu kapangaruhan ku kayaan. Panarajang anu leuwih dironjatkeun ngajadikeun nang bule beuki kageteun. Sabab Panarajang anu jadi ninina teh bangun anu hayang ngabinasakeun dirina. Padahal nyarita nama saukur hayang nguji pangarti. Tapi nang bule geus teu boga jawaban naon sababna anu jadi ninina ngalakukeun Panarajang anu saperti kitu. Harita nang bule ngapendung Panarajang anu datang. Dua kekuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita bantok liwe. Baru kara tina eta bantrokan. Harita nang bule kadorong mundur ka tukang. Tina kayaan nang bule keur mundur ka tukang, harita Saraswati nyusul tepus ku Panarajang susulan. Nang bule geus teu sempet ngapendung eta Panarajang anu ngahantem kana dadana ngajadikeun nang bule. Sok kieu nang bule kadorong de mundur ka tukang tepikeun ka awakna nyaran deui kana batu gede nu aya di eta walungan. Nang bule jadi kaget jeung bingung sarta ngarasa aneh. Waktu ningali sikap jeung caitaan Saraswati anu jadi nina jadi robah. Maneh geus waktuna kudu binasa sanang bule. Aing geus moal mere dia ampun ka mangkelu kawas maneh sanang bule. Dina poe ieu maneh kudu ajal binasa ku leungeun aing. Nang bule kerung bari neuteup ka Saraswati terus nyarita bari ngemuka kaget jeung kabingung. Kunaon amu teh beut janten kieu amu? Sadar amu? Sadar piraku bade ngabinasakeun nu jadi incu? Abdi bingung sareng teu ngartos kunaon amu teh jaden robah kieu. Montong kunaon sianang bule. Aing teu masa boga incu kawas maneh deuleuh sia. Anu matak tarimakeun kaya nu bakal kalandapan ku maneh sanang bule. Memang maneh kudu modal ku leungeun aing sia. Rasakeun ang bule. Haya! Saraswati maju dina Rajang. Kekuatan Panarajangna jeung leuwih rosa lantaran hayang gancang ngabinasakeun anu jadi lawan. Tapi Panarajang Saraswati teu kena kana sasaran sabab nang bule kaburu ngagajang luncat satelusna nangtung dina luhur batu gede. Saraswati anu masih aya dina walungan mureleng kanang bule wetus nyarita. Sok maneh atuh deui ka walungan sareng bule. Urang teruskeun talungna deui sia. Maneh kudu binasa ku leungeun aing. Buktikeun kamampuan maneh nang bule. Gancang turun. Ancup deui ka walungan sia. Nah, amu jadi kieu nya. Abdi moal bade tumut kana cariosan amu aya nama da. Margi sikap sareng tindakan anu dilakukeun ku amu kaeta henteu wajar. Bingung ka abdina oge. Kunaon amu buat kalah ka janten sapertos kieu amu? Maneh kalah ba omong sareng bule. Kurang ajar wali ngabantah kana caitaan aing sia setan. Dadah sia. Heya! Jorelat kilung Saraswati ngajorelat majuna Rajang kanang bule anu keur nangtung dina luhur batu gede.
Datang Panarajang Saraswati sohyuk tirat plos. Panarajang terkenakan sasaran. Sabab nang bule geus pindah tempat nangtung di luhur batu gede anu sejenna. Saraswati nangtung di luhur batu anu tadi pake nangtung ku nang bule. Harita Saraswati palsu alias Kirantis jadi hanyul oge hatena. Sabab dina kayaan badan teu kakeum ku Cai Walungan geus teu bisa ngagunakeun kakuatan ilmu banyu beranjangan. Kapaksa harita Kirantis ngagunakeun ilmu silat mayangkara murka dibarengan ku kakuatan ilmu wadas raga anu ngalapis dirina. Saraswati musirkeun panentepna kanang bule betus nyarita. Urang taluskeun satalungna lang bule. Maneh teu kudu kaget jeung bingung sia ningali sikap jeung tindakan aing. Ku aing bakal dibuktikeun sakedeung deui maneh bakal binasa ku leungeun aing sareng bule. Rasakeun sia. Hayya! Yorela culung Saraswati maju dina rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan Panarajangna leuwih dironjatkeun. Sabok jujeran pelos. Panarajang terkena kana sasaran sabab nang bule geus ngajorat deui pindah tempat nangtung dina luhur batu gede anu sejen. Dina kayaan nalangtung dina luhur batu gede pahareup-hareup. Harita nang bule anu ngarasa kaget jeung bingung tos nyarita. Abdi masih kene kaget sareng bingung ya teh Amo. Amo bingung. Kunaon ngalakukeun tindakan anu aneh? Kalau ka bade ngabinasakeun abdi. Apana abdi teh incuna Amo. Coba jelaskeun naon margina kayaan Amo janten Robi saperti kieu Amo. Ku aing ayeuna bakal dijelaskeun ka maneh nang bule. Lain saukur maneh wungkul anu kudu binasa ku dengan aing. Malah si Rawing jeung sakabeh kulawargana bakal ditumpur jelaskeun ku aing sia. Maneh jeung sakabeh kulawargana si Rawing mangrupa jelema-jelema anu geus teu boga hak aya di alam dunya. Kayan maneh jeung sakabeh kulawargana si Rawing teu beda ti tai muning anu kudu gancang dipikeun sabab saukur geus eueuh hargana aya di alam dunya oge. Gunakeun kakuatan ilmu maneh sareng bule. Mun maneh mampu pikeun ngabuka saha diri aing anu sabenerna. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Saraswati anu saperti kitu, nang bule jadi muncak amarahna. Ngajadikeun kaluar kakuatan puncakna marengan kana parobahan kayaan dirina. Buk nang bule anu beureum jila rancung jarocong heuras. Sorot panona jadi semu anu hurung. Kulitna jadi beureum. Dina karakterna aki buana ireng, sikap jeung caritana ge jadi kasar. Aing geus moal ningali maneh nini aing deuleu sia. Kangaranan geus ngahina ka kulawarga aing jeung boga karep hayang numpur ludeskeun kulawarga aing. Aing jeung sakabeh kulawarga Aki Rawing. Eta mah maneh sarua jeung geus kasetanan sia Saraswati. Aing satadina mah moal rek ngalakukeun tindakan ka maneh anjir. Tapi neuleuh kawas kieu mah maneh teu bisa diantepkeun ku aing, bakal ditenak saku aing. Goblok. Saraswati palsu alias Kirantis putri iblis Marakayang. Kaget ningali parobahan kayanang bule anu saperti kitu. Tapi kakagetna henteu lila, dorongan pikeun ngabinasakeun nu jadi lawan leuwih kuat. Harita Saraswati palsu saya gadiri deui pikeun maju dina rajang. Aing moal make kudu sieun ningali parobahan kayan maneh sanang bule. Kalah kumaha oge maneh kudu modal ku leungeun aing tada sia. Hayya!
Jorelat Cilung Saraswati maju dina raja ngagunakeun ilmu silat mayang karamurka dibarengan ku kakuatan ilmu wadah seraga anu ngalapis sakujur badanna. Jorelat kalayang dua cirimting Jorelat pada ngalayang teu nampakana lemah. Lumangsungna tarung jadi di Jumantara. Dina kayan pada teu nampakana lemah. Harta nang boleh mampu ngabendung panajang lawan. Sok hiuk das. Geseh waktu sababaraha detik kisanggeus ngabendung panajang lawan, harita nang boleh ngasupkeun panajangna kana anggota badan lawan. Sok hiuk das. Setan! Saraswati palsu alias Kirantis ngagero semua anu ngacerit bari badan ngacengkang ka tukang terus ngalayang ka handap. Tapi Kirantis masih kena sempet ngagibegeun badana. Gibeg kalayang cirig. Kirantis napak dina luhur batu gede sapasang sukuna ngagreter. Saraswati palsu alias Kirantis kaget anu lain dikirina. Sabab kekuatan panajang nang bule mampu nembus karena kekuatan ilmu wadah saraga anu ngalapis dirina. Malah pangaruh tina panajang nang bule anu ngagunakeun kekuatan puncakna. Harita Jirim Saraswati jadi balik ke asal ka Jirim aslina nyata Kirantis putri iblis Marakayang. Ningali karena perubahan Jirim Saraswati jadi awewe rumaja, harita nang boleh jadi ngarti manehna geus diperdaya ku jalma anu anyar pinanggih pikeun dirina. Nang boleh netep seukeut ka Kirantis wetus nyarita. Jadi maneh anu geus merdaya ka aing teh brewek cenglet. Sa maneh sabadana ha? Aing teu wawuh ka mangkabluk kawas maneh deuleu sia. Jelaskeun ka aing sa maneh sabadana. Kirantis anu masih kene penasaran. Harita nangtukeun sikepna pikeun neruskeun tarungna. Da puguh geus dina Jirim anu asli harita nyarita nage jadi sorana Kirantis we. Mun maneh hayang nyaho. Aing si Kirantis putri iblis Marakayang. Saha? Putri iblis Marakayang. Maneh memang geus mampu ngungkulan kekuatan ilmu samarang mata anu digunakeun ku aing nang bule. Tapi lain ngandung harti aing geus eleh jajaten. Sabab aing masih kena sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Tadah sia nang bule panajang aing ye. Heya! Jorelat Cilung Kirantis mayuna raja ngagunakeun jurus pamungkasna jeung pedang watu geni sarta dibarengan ku kakuatan tanda lapisan sapinuhna. Dua jirimting kalayang deui teu nampakan lemah. Masing-masing pada ngagunakeun kemampuan dirina. Tapi kangarana nang bule geus kagunakeun kekuatan puncakna mangrupa kekuatan ilmu sirawing anu geus manjing ka dirina. Harita sabetan pedang watu geni teu bisa keuna kana sasaran. Sabab nang bule geus bisa maca kana tata gerak jeung arah sasaran panarajang lawan. Kitu deui panarajang leungeun kenca harita dibendung ku leungeun katunang bule. Awus, hiuk kiwar, plos. Sabetan pedang watu geni kena kana sasaran. Sauhiuk kedukras. Panarajang leungeun kenca Kirantis dibendung ku leungeun katuhunang bule. Gese waktu sababaraha detik disanggeus ngabendung anu jelawan, harita panarajang balasan tinang bule mulus nyusup di antara celah lolongkerang anu jilawan. Kacepatan gerak panarajang nang bule geus bisa diimbangan. Panarajang nang bule ngahantem kana anggota badan lawan, set
hiuk cebrot das hiuk awuk das Nyeri setan. Kirantis ngagero semu anu ngajerit nahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang. Kalayang koleang Kirantis masih sempat lagi begen badana bari ngajuralit sababaraha jumpalik anu saterusna napakan lemah di sisi walungan. Jengkang kalayang koleang juralit Kirantis napak yang lemah di sisi walungan. Terus ngajar-jar ka tukang bari sumengir nahan ka nyeri. Deng kenang boleh mantunya tangtunganana dina luhur batu gede betus nyarita ditujukeun ka Kirantis putri iblis Marakayang. Rasakeun sia kumaneh brewek nyenglen. Tah kitu tah bedegong. Jadi karasa akibatnya kumaneh sia. Urang ajal geus merdaya nipu muslihat ka aing, ujung kula warga aing. Hasok sabisi maneh masih kena penasaran. Brewek cenglen. Maju deui maneh teruskeun kalung jeung aing sia. Mangkalo kawas maneh geus moal diberi ampun ku aing sia. Gunakeun kekuatan ilmu anu sejenna Kirantis sia. Kirantis ngarahuh dina jero hatena. Ngarasahan nyeluan wae kieu nasabab tahapan ajen pangarti nang bule tetela leuwih punyul baraya tos apal pan. Mun maksakeun maneh neruskeun tarung mangka dirina anu bakal ajal binasa ku anu jilawan. Sadar kana eta kaayaan harita Kirantis putri iblis Marakayang. Nangtukeun sikapna pikeun ngejat tinggalkeun eta patempatan. Samemeh ngejat ini Kirantis masih sempat nyarita ditujukeun ka nang bule. Maneh ayeuna unggul sareng bule. Tapi masih kena aya waktu jeung kasempatan anu sejen deui. Aing dina hiji waktu bakal datang deui pikeun balitungan jeung maneh sareng bule. Jagoan engke dina waktuna. Hayat! Sudah cilung Kirantis ngajrelat tinggalkeun eta patempatan. Ningali nu lawan geus ngejat ini tinggalkeun eta patempatan. Harita nang boleh jadi leler amarahna. Kuayaan pulih di normal seperti biasa. Geus kitu mah harita nang boleh terus tinggalkeun eta patempatan rek terus mulang pasila oge ayu mangantin jadi indungna bakal dideupeun tacan aya mulang. Satengahing jalan harita nang bole pasaran jeung manggali. Netep kamang kanang bole harita manggali terus nyarita. Ahai, halah menjadikan kebetulan sekali kita pasaran di sindang ye. Aduh. Mang teh disuruh sama tuang ibu untuk menyusulan, sabab kata ibu Ayu sudah cukup. Mending amplang-amplang teuing atuh bepergian teh jalong-jalong teh tapi kenapa ambunya tidak babarengan geuning nang? Ya itu Ambu Saraswati kemanong itu kemenong. Nyeta puguh aya kajantenan anu di luar dugaan, Mang. Kajantenan malihan abdi ge asang ngimpi, Mang. Asang ngimpi. Margi ambu teh geuningan sanes ambu anu saresna, Mang. Itu teh. Hai. Benten kumaha, Nang? Aduh, menjadikan bukan ambu yang sebenarnya bagaimana maksudna bule teh itu teh, Nang. Sok riwayat itu teh Mang menjadikan masih belum mengerti ini, tenang. Sebaiknya kita mengobrolnya sambil melelehkan kacape, Nang. Kita mengobrolnya di situ tuh, di tempat enakan tuh.
manggali jadi penasaran harita ngajakan Nang Bule bari sakalian ngeleurekeun ka capek neruskeun obrolanana. Dariuk dihanapeun tatangkalan teu jauh ti jalan anu keur disorang. Ahai. Aduh, Tang, Mang menjadikan penasaran ini. Allah. Jadi tadi Nang Bule mengatakan bukan Ambu Saraswati yang sebenarnya. Coba jelaskan sama Emang. Apa sebetulnya yang terjadi, Nang? Ketika jalan-jalan sama Ambu Saraswati, tenang, gimana? Masih belum mengerti nih si Mang. Manawi daunkeun heula atuh, Mang. Urang sadayana tos katipu muslihat ku Ambu Palsu, Mang. Ambu Palsu? Iya, Ambu Palsu. Hawatos ku Bianti sareng Mang Dika we anu tos dilejokeun kedah kababakan paning triman. Teteh lakayaan teh masih kena teu acan aman geuningan, Mang. Janten kieu anu karapan ku abi teh, Mang. Harita Nang Bule Dicaritakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku dirina. Kabihanana ditetek telu kaliwat. Sageus ngarasa cukup ngajelaskeun sagarupana, harita Nang Bule terus mungkas caritanana. Tak kitu kanjentenana teh, Mang. Halah. Eta si Kirantis menjadikan membogaan ilmu menjadikan Ambu Saraswati nya. Ahai. Akan tetapi Mang merasa bersyukur, Nang. Sebab si Kirantis putri iblis yang membogaan niat jahat menjadikan gagal. Memang betul, Nang. Sekalipun Ki Warangka sudah berada di lubang lahat, akan tetapi kalau meninggali keadaan seperti ini mah ada dua musuh utama yang harus diwaspadi, Nang. Nah, saha kitu eta dua musuh utama nu dimaksud ku Mang teh, Mang? Ahai. Manggali dikasih tahu sama salah seorang warga kampung Raharjana bahwa Ki Hambaraka dan Mbah Rangkebong juga Maninti, Nang, sudah meloloskan diri. Ketika Ki Warangka sudah dirubuhkan, Nang. Malah si Jagal Hawuk anaknya Ki Warangkas belum ada muncul, Nang. Dan tentunya juga dia tidak akan cicingeun, Nang, ketika tahu ayahnya maeot. Sudah barang tentu dia akan balas dendam, Nang. Disusul kemudian dengan tindakan Kirantis. Jadi dua orang musuh utama teh si Jagal Hawuk dan Kirantis, Nang. Itu ya menurut Mang, Nang, menurut Mang. Tapi kita harus tetap waspada, Nang. Nang Bule ngahulang sagedeung. Jadilah terus nyarita deui. Mohon cawios, Mang, teu kedah diamutan cek abdi mah. Da abdi mah kasasa oge teu nganggap musuh, da abdi mah terus terang. Alim di alam dunya teh boga musuh tong warning 1000 hiji ge alim abdi mah. Upami aya nu nganggap musuh atalampi anu bade malaskan nyeri nya ari bade nanda bade naon teh nanda sama. Abdi tos sakedah ngabela diri, Mang. Ahai. Ya, dalam hal ini Mang juga sudah mengerti atuh, Nang, tentang sikap putunya Sirawing. Putu Sirawing teh ya atuh seperti yang barusan dikatakan. Akan tetapi kita harus tetap waspada, Nang. Sebab menurut beja yang katarima sama Mang, itu si Jagal Hawuk, Nang, ya, tindakannya lebih kejam dari jenatnya Ki Warangkas, Nang. Sudah banyak orang yang tidak pupuh dibinasakeun sama si Jagal Hawuk. Akan menjadikan ancaman bagi kita, Nang. Sawios, Mang, teu kedah jeemutan ti ayeuna cek abdi oge. Kajangar-jangar kana hulu, Mang. Tos tong jeemutan ti ngeunal masalah eta mah. Anu jelas kajantenan tadi keur abdi mah janten pangalaman, Mang. Di damangsana urang
nyorang lampah teh sok aya kajantenan anu dadugaan. Hayu urang masuk ayeuna we bili ibu dedepen. Geus kitu mah hari Tenang Bule jeung mangga geus arinit oge bertepatan dengan